Antasbiro jeung yen kudu sobar anjeun ala dalika kana nyekel agama tuluy dina urang raraga nyepeng agama bade ngaos ieu tanya dedila udah ngaos ieu teh nyekel agama ngaos sobrol akwiyai kalawan kasobaran pirang-pirang anu kuat minari jali ti pirang-pirang pameget komo deui pameget mah nya sobarna teh kudu dobel-dobel geus sabab nya pameget kahiji anu nanggung jawab kulawarga kadua teu jarang pameget anu nyebar-nyebarkeun deui masalah agama gitu. Jadi ajengan, jadi dai nya, jadi ustad, jadi penceramah, tukang ngawuruk. Pan ajengan teh seseueuna pameget. Gitu. Tacan ngurus kulawarga, tacan ngurus anjeunna. Nya kudu sobar we. Dina raraga ngurus agama, nyekel agama. Wantu hafidho. Jeung yen kudu ngaraksa anjeun, goyata muhafadoti. Kalawan puncakna ngajaga. Ala hadihi nikmati kana ieu kanikmatan. Alati tegesa kanikmatan hiya anu ari lati eta afdalu ni'ami. Eta afdalu ni'ami pang utama-utamana pirang-pirang kanikmatan. Allah ingetkeun wahia ari nikmat eta nikmatul islami nikmat Islam wal imani sareng nikmat iman gitu. Salajengna urang ngajaga agama teh kudu satekah polah dibarengan ku kakuatan urang dina ngajaga agama teh kusabab nya dina agama urang teh tersimpan mutiara kenikmatan gitu jang bahkan puncakna kenikmatan naon teh eta kanikmatan anu aya dina agama urang teh jang tawalaranana nyaeta nikmat Islam sareng nikmat iman kitu kusabab Islam jeung iman teh kanikmatan anu luar biasa bagaikan lamun teh dina barangnya mutiara gitu yang sangat berharga tuh kanu berharga mah sadeana ge sok hoyong miboga kitu soyong ngetes deui kitu sok hoyong nguji matak jami-jami Islam mah seueur anu diuji seueur anu ditesnya seueur anu dicoba gitu ku jelema-jelema deui we nu hayang mau keimanan keislaman urang gitu supaya seperti manehna jadi Yahudi gitu nya jadi Nasrani gitu jadi jama fasik jadi jama munafik gitu seperti manehna tah deuk direbut iman Islam nu aya di urang teh ku manehna supaya urang jadi jelema seperti manehna Yahudi, Nasrani, fasik, munafik gitu. Kusabab iman Islam teh kanikmatan pang utama-utamana kanikmatan. Matak seueur anu ngintip hoyong ngaleungitkeunana ge kitu. Tanu hoyong ngaleungitkeun teh jama Yahudi jeung Nasrani dibantu we ku jama anu fasik sareng munafik. Kitu pala tatruk mangka ulah ninggalkeun anjeun sayian kana sakedik oge kitu min awamiri dinikah tina pirang-pirang parentahan agama anjeun kusabab Islam teh jeung iman kanikmatan anu pang abdol-abdolna anu pang sampurna-sampurnana mangka urang ulah eureun-eureun nya kitu ulah eureun-eureun ngalaksanakeun parentah agama urang mah kieu we tik lah
nya ngaji tuh enak mah dah umur urang mah umur kanggo belajar di waktu kecil bagaikan ngukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagaikan ngukir di atas air. Tuh ti alit keneh sok emut. Beda jeung geus kolot ya pahmi. Ayeuna ge gini sok barhonya babari poho. Nyatahnya hilap deui can abi ge julumnya teh amang. Ti payun mah tamat katalar enak hilap deui cenah. Gitu sangkilang tukang jajahan HP-na jarang ngawas enak. Parohidina. Hilap deui. Tah urang mengaji salat urang da atuh leutik keneh jarang balaleungarnya moal zakat atuh ari aya mah duit atuh sodaqah antar urangnya maser ciki itu sabungkus berlobaan gitu nya saeutik ewang itu aing urang aing puasa urang da haji atuh boboraah haji panjakatin itu urang nu enteng-enteng ngalaksanakeun parentahan agama teh walau fi asadil awqati sanajan aya ngalaksanakeunana dina pang banget-bangetna pirang-pirang waktu sok sanajan sikone situasi dan kondisi kitu teh urang deuk ngalaksanakeun parentahan agama teh waduh sangat memprihatinkan. Dari Palestina mah geuningannya itah diberi ku rudalnya perang ku pelor gitu ya ku Yahudi ku Nasrani ku Jawa Pararasek karena nyawa orang Islam nu aya di Palestina teh mun hanaang nya hanaang wah wanina teh kanu kitu kanu nagara teh aya senjata teu gaduh naon ekonomi penghasilan naon da dijajah wae ku manehna wanina teh kanu lemah itu jeung kanu moal aya nu ngabantuan tapi lamun disinghareupeun ka negara anu maju mah mun baheula ka Irak gitu atuh manehna teh memeh deuk merangan teh ngobrol jeung babaturanana ge lila gitu disebut teh nu mantuan teh multinasional loba sabaraha puluh negara teh barudak atuh da sarieun jalma kafir mah lamun eudeuh berhadapan jeung jalma Islam da ieu itah naon teh dari semenjak zaman dahulu kala peperangan Islam jeung kafir Yahudi Nasrani nya pase Yahudi Nasrani mah eleh wae tah jauh kangjeng Nabi perang wae eleh we kafir mah tah eleh perang Badar 313 jamaah Islam tah ngalawan ceuk sakawal mah 1.500 ceuk sakawal 3.000 jamaah kafir keok eta jamaah kafir ku 313 ih atuh jamaah Islam mah najan deuk eleh ge sok aya karomah sok aya barokah sok aya pitulung ti Allah gitu lamun jamaah Islam baheula kitu tuh Belanda Inggris Jepang Portugis Porto teh aya tim sepak bola Portonya aya itah aya Portugal teh mun teh api irung lebih itu pernah ngajajah urang tapi manehna baralik deui ka nagarana najan manehna geus ngakutan raja kayanya harta banda ti urang ge emas bungbuahan tuluy bebeutian bibinihan tatangkalan pertambangan segala rupa perikanan itu ti urang teh diakutan ka nagarana teh naon itu ieu ladang ngajajah mang ratus tahun teh Belanda Jepang oge
diakut mah tak meujeuna we. Nagara penjajah mah balaleunghar ge da. Ladang ngajajahna oge atuh. Geus sakumaha nu diakutan ti nagara nu dijajah teh nya. Komo ti Indonesia mah tak meujeuna we jelema nu ngajajah jelema agama naon nagara ngajajah tah balaleunghar ge. Tulah ladangan ngajajahna ge komo ku ayeuna lamun diduitkeun beremang triliun-triliun. Tuh. Bejeuna balaleunghar oge. Dari Indonesia mah atuh teu pernah ngajajah sasaha. Pang mulya-mulyana. Teu pernah ngajajah sasaha Indonesia. Itu ngan dijajah itu Belanda, Jepang, Inggris, Portugis. Keok tah akhir nama kitu tah. Keok tah penjajah teh. Kitu ku pejuang urang Indonesia. Eleh anu mawa senjata modern teh carrier nu mawa bedil, pistol, granat, bom. Keok ku Bang Buruncing di sakola terangkeun nya. Awi diseuketan kitu kenging ngadoaan ulama eta teh. Sakali takbir ge atuh soak penjajah teh. Takbir baheula mah atuh takbir puasa anu dianggobukan lagi halal gitu itah euy. Lain ladang korupsi gitu. Lain ladang maling atau nipu atau riba nu halal baheula mata Allahu Akbar na ge seukeut. Ayeuna mah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kitu aya sae we. Da dina salat mah kudu aya takbiratul ihram macana Allahu Akbar. Tuh. Dina salat mah tuh ayeuna mah karurang manjur ye da atuh nu dituangna teh. Henteu ladang korupsi, ladang nipu, teu ladang nipu, ladang riba. Gitu, teu ladang riba, ladang maling, teu ladang maling, ladang gasam. Tuh demona ge tuh campur joget namanya. Joget dulu, geus joget orasi, geus orasi joget lagi. Nanaonan eta mah healing meureunna. Healing tah zaman Pak Harto asli tah mah. Naon teh demo teh. Asli tah mah. Ieu mah tuh di kampung ka kota naik bus ka Jakarta anu tos sae, panya Jakarta teh ku basa ku Gubernur Pak Anies dibangun. Atuh nu teh kampung penasaran hayang neuleuh aing Jakarta cenah kitu min. Kabarneran aya acara demo bari healing. Kitu bari healing bari ameng ka Jakarta. Oh, ieu den abi gini endek nyana karpet teh. Luh, ieu Jakarta komo lamun magrib ka dituna barak-bakna resep. Dak naon atuh. Oh hasilna demo disengsirikeun. Moasieun anu di demo na ge nya nama pami. Moasieun. Seuri we da. Eno nu demo na ge. Sian atuh. Jarak jaroget naon. Nyaranyi. Masya Allah. Itu. Geus orasi orolo utah. Baso, cuanki, batagor, gado-gado, kejo, sekali dilelepkeun gitu, lain para ruasa. Dah ade tah, itu jang. Pala tatruka sayan. Walau pi asadil awqati. Kudu ngalaksanakeun parentahan agama manya walaupun dina waktu anu kacida sempitna gitu mere salat najan di jalan salat lamun awana urang teu niat di jama gitu mata kudu apa piki di mana-mana ge salat amang mah gaduh ieu nya naon teh kenangan nuju ngantosan Mama Tangsi di Hasan Sadikin da lantai 3 gitu cek itu agungna cariosna bade nyana klanong ka hana kapungkur tahun saparat hanya tah hilap di jalan nguping adan asar lah kumaha ieu masjid teu terang kumanya jami
tarosieun teh sakedik ada masing-masing teh gitu. Narosieun teh kiblat karasan hujan wudu we barudak dina talang nya. Salat teh dina bangku itah dina tempat diuk karasan aya kursi eta panjang ku kai ku papan di dinya salat teh dikiblatkeun naek ka luhur. Itu walaupun keur kitu keur sempit salat teh. Matak komo santri mah alamat santrina ulah ditinggalkeun. Kemanapun juga bawa kopiah, bawa sarung. Tapi bila waktu sholat teh tinggal make. Istri ge sami bawa mukena gitu atik. Ari HP jeung paranti ngeplok gitu nya. Woi dibawa tripod gitu nya. Muni sagala dibawa. Ieu naon teh termo cangkirna. Wah, dahareun mah muni dirangselan si atik gitu. No, ari mukena mah nu mawa jiji aca. Ngong adan teh, loh, tu mah mukena kalalotor teu salat. Salah gitu. Lalaki gitu santri ceritana. Ngong adan di zaman teu. Loh, kotor cenah. Mahanya salat baiklah, da urang di panyabaan atau di zaman teu salat teu. Kitu bawa sarung, kopiah. Tuh ari HP 2 dibawa. Tuh narangsa dipariksa teh mie Indomie. Tek-tek bengek dibawanya. Oksi we dibawa di Indomie keur ngaji we kitu. Ngeunah tuh. Masya Allah. Itu ari sarung jeung kopiah saralah. Tah walaupun waktu keur sempit parentahan pangeran mah perintah agama laksanakeun salat gitu itah wala tahsa jeung yen ulah sieun anjeun pihi kitu dina ahadan kai jama min ahli zaigi di ahli lacut wa dolali jeung ahli sasar tuluy sanggoning urang ngalaksanakeun parentahan agama ulah aya notifikasieun cenah barudak komo ti golongan jelema bari eta jelema teh ahli zaeg ahli lacut jama pasek gitu tukang judi gitu nah sieun ku tukang judi tukang mabok nah sieun ku tukang mabok gitu itah montong sia atuh sieun keneh kudu kitu mah atuh cabak atuh kanyut euy pindahkeun kana tarang mah nya tukang ngaji santri sieun ku tukang mabok ku tukang judi tukang gapleh tumpangan sieun ku tukang zina ku tukang korupsi kudu balaleunghar ladang nipu rakyat sieun atuh lain ge jama iman Islam atuh nu kitu mah entong gitu nya ulah no sieun kudu kitu abdi sieun di tebihan cenah ku bandar narkoba mantong ya nanahaonan dila cenah acisna badag haram teh haram dila cenah amah haram teh sakedik geus teh saeutik loba ge haram dila kade bandar narkoba sieun di tebihan cenah ku tukang judi da gede wae setorna teh haram bae da judina mah batur ladangna dikasiakeun gitu ya. Sarua sia banarna gitu penampungna, penadana. Sarua keneh we. Abdi mah sieun di tebihan ku tukang mabok. Kaning raresep ka tukang mabok. Masyaallah, naudzubillah. Gitu. Abdi sieun di tebihan ku jelema nu tukang ngadu-ngadu, provokator. Bujer gitu. Aduh, sini tebihan atuh tebihan ku eta kumaha abdi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kitu ngontong komo aya pikiran kitu mah tuh. Euy imanan euy islaman. Entong cenah ulah sieun dak ku jelema nu kitu ngajar rarauhan ka urang. Bahkan ka urang teh diomongkeun teh ku jelema goreng
Akhlakna kitu, tukang mabok, tukang zina nya, tukang korupsi, tukang malingan duit rakyat, tukang nipu rakyat nya. Di rakyat teh pan aya santri udah urang aya yatim piatu, aya yatim, aya janda-janda tua, aya jahe oge janda herang gitu. Aya kiai, aya santri, aya pasantren, aya masjid. Pan ditipu. Rakyat teh termasuk nipu eta tah ajengan ditararipu. Dosana teh badang. Ka urang teh ngomongkeun wae kudu atoh dak diomongkeun ku jelema zaeg mah lacut. Berarti urang teh musuh manehna. Kitu manehna teh berarti baturna iblis. Bae urang dimusuhan ku iblis mah. Lu atoh. Lamun jadi batur iblis berarti batur iblis urang ke dina neraka. Naudzubillah. Wa dolali jeung ahli sasar. Kade ulah sieun ku ahli sasar. Ahli sasar gitu sieun ku Gusti. Nya, teu sieun ku neraka. Manya atuh urang anu ngajalankeun parentahan agama sieun ku ahli dolal, ahli sasar. Gitu. Ulah lah ku jalma anu sasar dina agama. Jelma pasek tukang nipu disebut jalma mulia nya. Jelma teu bisa ngaji dijieun ajengan, Quran ge teu bisaeun. Komode kana kita beuh barisan. Duh dipake mimpin bab agama naudzubillah. Dolal. Ulah sieun kuno kitu. Manehna cenah kae diparabkeun ku aing ka malaikat Ajroil gitu. Urang sakalian sia ku aing diparabkeun ka malaikat Jabaniyah sia. Malaikat tukang nyiksa dina narakanya. Malaikat Ajroil tukang nyabut nyawa. Malaikat Jabaniyah tukang nyiksa dina neraka. Ku aing diparabkeun deui sia ka malaikat Jabaniyah. Si urang teh kitu lah elekos. Ulah sieun. Gitu. Cuman ku aing dilaporkeun cenah ka anu, ku aing sia dilaporkeun ka Allah gitu. Deuk kumaha deui atuh. Kade wa du'atil kufri. Wa du'atil kufri jeung doa wa du'atil kufri jeung pirang-pirang pangajakna ka kupuran. Wal ilhadi jeung pangajakna ngusuh. Tuluy de pangajak-ajak kana kakupuran tebihannya gitu. Ulah sieun ku jalma anu kalupur nu ngajak-ngajak kana kakupuran. Mode contoh Quran kitunya dimusikan gitu. Eta pahmi ngaosna teh enang geus aya. Ngaos Quran teh diiringi musik, gitar mah, biola, organ nya jeung sajabana. Kupur tete dosa aya dina sapina kateranganana. Najan sholawat oge tete. Sholawat oge heuh tete. Ulama baheula mah henteu we teu ngararang komo nu satos digentur mah nya. Guru-guru amal henteu teu. Itu mulai marawis rebana teh. Samroh henteu. Itu komo atuh Quran dimusikan. Nauzubillah. Eta kupur diajak itu cenah ajengan min mana santri itu ayo cenah urang ieu urang ngaos Quran tapi urang modernkeun kumaha urang make musik tampiling ku min tampiling sayang tampiling jeger ku aing gitu sieun aing mah di tempat ngaji ge dipikasieun aing mah komo aya bisa di kiai atuh tampiling jeger ku aing mah. Woi sieun. Montong sia sate aing tong diajak kitu patut tampiling jeger ya. Gitu. Wal ilhadi jeung ilhad musuh. Eta ngajak nyieun onar lah gitu. Yulah di kampung ieu supaya rariweuh. Di nagara ieu supaya kacau yeuh urang nyieun kumaha lah supaya riweuh supaya kacau. Maneh tugasna ieu gitu. Montong ngiluan. Ulah sieun ku jelema kitu. Wa tabtaid jeung kudu ngajauhan anjeun an majalisihim. Kitu tina pirang-pirang tempatna nu kabeh bahkan tempatna dak tebihan. Oh ieu cenah saur Nur teh abi mah dina Facebook ngagrup ka manehna teh. Jeung grup nu kararitu keluar Nur. Keluar bening ge ngagrupna jeung janda-janda herang gitu. Gitu.
jeung teteh bale rombeng jande herang gitu dah. Itu ya Nur bale rombeng jeung santri jeung bibi santri ngan ieu mah jana gitu. Waduh mal aya nu dibaluligir meureunnya atuh baru nih Nur akadinya walau urang perawan gitu. Jeung kitu teu keur pikirannya teu keur harapan gitu. Itu montong ngiluan yang nu kitu mantas ayo sarul marumah aman ahaba teh bisi ngagrup jeung nu kitu teh kaasupkeun jelema nu resep kitu sehingga manehna berbuat kitu teh diingkeunna da balad gitu entong tebihan wal isgoi jeung ngaregepkeun ila di ayatihim karena pirang-pirang pangakuanana nu kabeh kitu al kadzibati anu bohong atau urang ngadengekeun karena pengakuanana jelema-jelema anu kalupur jelema-jelema anu parasek anu sasar anu sesat nya anu lacut gitu itu bari barohong kabehanana teh boleh ngomong jeung cacing cenanya gede wadul ngomong jeung naon jeung sireum gede wadul ngomong deui jeung manuk gede wadul ngomong beberik malaikat mah kitu mending ngahina eta ka malaikat kitu cur mah hujan geuningan teu bisa ngeureunkeun kadon ieu jimat meureun nu di andalkeunana ditubles-tubleskeun teh angere kagedean hujan mah itu ahli sasar ngaku gitu nyarekan malaikat anu ngaku murid jami nu mulia bahkan wali babasana hadis nabi hadis kangjeng nabi mah atuh urang Arab nyariosna ge Arab gitu nyariosna ge Arab dur ieu mah nyariosna nu lain-lain tah eta nyasarkeun teh nya ku grup nama ku muridna ku muhibin mah dianggap leres we lamun aya nu ngabenerkeun teh cenah tah ieu cenah musuh urang nu kudu ditumpes itu wah riweuh tanya tah montong ngadengekeun kana ceramah-ceramah nu kitu ucapan-ucapan nu kitu nya omongan-omongan nu kitu nu kupur nu ngahina-hina agama itu ka Gusti Allah cenah ngobrol saha atuh ari ente saha anu pernah tepang jeung Gusti Allah teh wati Kangjeng Nabi Musa ge ngajungkel wa kalamallahu Musa taklima teh teu tiasa tapi Kangjeng Nabi mah tiasa da Allah nu hoyong tepangna iwati Kangjeng Nabi ari ieu ngaku Quran gitu bisa komo deui kitab atunya dor ngaku tepang jeung Allah ngobrol ngoberik malaikat di cenah malaikat dina kitab Daqaiq lamun teh mah buluna malaikat urang aya buluan nya tah malaikat teh buluna disimpen di dunya hancur ieu dunya teh lamun aslina malaikat diwujudkeun ku buluna napang hancur ku ieu alam dunya teu tiasa ngawadahan kana buluna malaikat ku ageung-ageungna sia budak ieu ngobrol jeung malaikat maot cenah si eta di maotan koli-koli wah awas ya ku aing cenah teungeul sia naudzubillah tuan seh oge dina manaqib wali tamanya bahasa wali geus luhur wali mah teu da tempatna ge emutanana ge salirana ge wali mah tuh geus di mana kitu darajatna geus di mana tapi anjeunna bade nyarios anu ceuk jama awam jama bodoh jama biasa kitu mustahil halusinasi aya dongengna heula kitu matak nerangkeun carita wali mah ulah jelema bodoh kitu kudu ahlina walaupun ajengan lain ahli nama walaupun tukang ceramah walaupun
tukang nyarios itu lain ahlina mah entong sesat kena halusinasi ka dituna gitu bakal salah bakal ngahinakeun wali tungtung nama dihina kudu bodoh gitu wali teh ulah matak cek urang Sunda mah dah kolot baheula ulah cenah kikituan teh bisi mikung tah kitu jadi mikung teh ngomong-ngomong perkara anu teu nepi manehna ge diomongkeun bari cek jalma bodoh mah halusinasi da kusau diterangkeun ana kudu bodoh jadi weh dianggapna teh halusinasi mikung teh nya naudzubillah tong kade wal isgoi ila di ayatim al kadibati jauhan cenah wa mutolaati kutubihi jeung ningalian pirang-pirang kitabna nu kabeh al jadzabati anu narik-narik karena kagorengan ane kan jalma pasek jalma lacut jalma sasar jalma kupur ngarang kitab nya da akhlakna oge atuh akhlak goreng pasti anu dituliskeun teh nu garoreng lamun teh mah hasud pasti weh katerangan teh anu berhubungan jeung hasud anu mojokeun seseorang atau kelompok atau golongan kitu ulah diajian kitabna ulah diboga ulah ditempuan ulah diapaakeun kitu painaha maka sanyana jadabah eta sumumun pirang-pirang racun kotilatun anu tiasa maehan lamun dibaca tah kitab karya jelema anu pasek anu ahli sasar anu kupur ahli kupur jelema anu katempona hasud Wahabi gitu tanya tah nyarion kitab pan maranehna oge bari manehna teh pembenci Kangjeng Nabi jeung keturunanana pembenci ulama-ulama anu ngadaramal kitab manehna teh patak di Mekah zaman kapungkur di perangan ge ulama-ulama nu satacan aya Wahabi tuluy aya di perangan dipaehan dipenjarakeun dibuangnya dideportasi ge ku ngewa nyarieuna kitab anu nyieun kitabna nu alakna goreng tuluy aya ngewa teh tah eusina teh jang mecah belah jang adu domba kade tah yeu lamun kurang dibaca dak dipagahkeun ieu teh bakal jadi racun anu tiasa maehan nya bakal ngaruksak gitu matak saur guru-guru magahan mah kitab anu geus ku urang diaji ti guru ti guruna kitu eta we anu geus dijajahkeun eta mah ditempo dibaca ku guru gitu tah magahan mah ulah nu aneh-aneh kitu hayang gaya nu kanel padahal can ngaos gitu bisi aya anu aneh anu teu kailmuan ku urang tuh lamun diterangkeun teh bakal halusinasi kabisi jelema-jelema teh jadi sasar itu kade magahan mah anu geus urang ngaos nya omat waqad allapuha jeung teman-teman ngalarang atau ngalap atau nganggitnya atau ngarang gitu ieu anu kabeh kana kutub anu parasek teh nya anu ahli sasar teh gitu anu ahli bid'ah teh ahli lacut teh anu ahli ngewa ka Kanjeng Nabi jeung keluargana teh jeung ka ulama-ulama anu tumut ka madhab anu opat teh nyarion kitab manehna teh nya nyarion kitab kademin anu maksudna liyah dimu karena supaya bisa ngancurkeun ya anu kabeh bihaku kutub aqaidah muslimina kana pirang-pirang akidah kana pirang-pirang aqaid atau kana pirang-pirang panyangreun iman na jama Islam kabeh lamun kitabna dibaca diartian komo dipagahkeun mah nyata
supaya kapangaruh ku kitabna jadi iman teh hancur ruksak gitu ruksak dipecah gitu ku macana eta kitab usah gitu ulah urang mah ngaji laladangan urang ngaji ka guruna urang teh ti guruna deui eta ulah nu aneh-aneh bisi komo ayeuna mah jelema teh barisa bahasa Arabnya Bahmi bisa bahasa Arab komo nu kaluar negeri mah nu masantrena atau nu kuliah mah anu jurusan Arab barisa bahasa Arab atuh deuk nyieun kitab ge bisaeun kitu kari akhlakna akhlak garoreng atuh pasti mau barokah di kitabna ge eusina ge ngadu domba meuning ladang ulama lah nya anu manta alamalillah wa alamalillah wa da'ilal khalqi bi tariqil ilmi lillah eta we nu geus manjur elmuna barokahna karasa wayub sidu jeung ngaruksak anu kabeh bihaku kutub akhlaquhum kana pirang-pirang akhlakna kitu kana pirang-pirang cenah akhlakna umat atau kana pirang-pirang kitu akhlakna kitu anu kabeh muslimin kana pirang-pirang akhlakna muslimin wa adatihim jeung kana pirang-pirang kabiasaanana muslimin taku karanganana anu dibaca nu diartikeun komo jeung dipagahkeunna bakal ngaruksak ka akhlak-akhlak jelema tuluy bakal ngaruksak kana adat istiadat jelema tuh sedengkeun katerangan-katerangan keng ulama akhirat mah anu diararajinya ti zaman kapungkur eta teh justru supaya ngamulyakeun akhlak jeung ngajaga adat kayak urang ngawas eta geura baludaknya Quratul Uyun pahmi Quratul Uyun majalis tah ayana nyawer tah pan urang mah jadi adat teh nyawernya nu nikah ngan teu aya nyawer motor mobil disawer tah nu nikah disawer aya pana majalis kateranganana teu pelaturan nyawer ulah make payung sarung aya dina kitab Minahusania aya ulama eta nerangkeun nyontokeun Kangjeng Nabi kumaha carana gitu tuh ngedahkeun bahkan gitu tadi urang dipake weh ada ciga asli adat urang padahal mah ti Kangjeng Nabi tuh boleh ngadamel bumi pahmi dina Quratul Uyun mah mencit hayam tuluy getihna teh di kecelak-kecelakeun tiap juru itu eta teh aya dina kitab ulah sebutin ka urang teh teu apa jadi kanu kitu teh eueuh tah matak ngaosna kudu lami nya kudu sagala diaos me sagala apa tah gitu wa yufsidu biha akhlaquhum wa adatihim wallah terus enak teh malam Jumaahnya tah sahija tuh